tiga, dua, satu. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra saya nu ngabahas nu jauh di perumuran mangani pedesaan aku keperangan di lepur masuk Banjar sapertos biasa menit murid langit jam datang sakalebat cerna gunta ganti poe abong hare poe indit datang minggu minggu langit datang bulan bulan langit datang tahun sakedap deui bulan Ramadan nyebatkan Ramadan tangtos manggih lebaran bilih kanca mitra sadaya lebaran can gaduh bumi kanggo nampi tamu kurang titena launching rumah impian di pusat kota Garut. Diajak nitena naon dimaksud rumah impian kalau san salah satu mitra anu nyadiakeun fasilitas properti kanggo kanca mitra sadaya berlebaran kabayang teh gaduh istri enggal gaduh bumi enggal nampi tamu di sasih nu enggal lebaran top marpa top kumaha geuleut batuna kecegur taina urang kuningan salah sawios panitia kan dari si ganteng kalem teureun-eureun si kasepna diformalin awet pokokna mah awet ti berada nya karena panggil deui order ya apalah Kang siapa nanaonan eta hiji jebi nanaonan ieu teh ramean itu sebenarnya ramean maksudna nyambut oge jadi urang teh yang nggak mulai kan hampir setahun langkung ya urang teh dina kehidupan teh di corona tiarap usaha atau ya enak mah segala dicabar segala naon nah kalau resana enak abdi teh dipercanten oge diajak kanggo masarkeun lah salah satu perumahan nu aya di Kabupaten Garut anu bari sebagai di bangun nate launcingan sampai hari ini iya teh launching kanca mitra sadaya tapi udah lebaran mah bisa wae biasa wae bisa kan rek pesen lebaran imah anyar siap-siap duitna masih kata naon duit tawiskeun anu tawiskeun kanggo konsumennya naon bae fasilitas atau kenaon ya janten ieu teh nami perumahan teh Villa Anggrek di mana lokasi nanti di Bojong Anggrek desa Jaya Raga oh tadi dia tinggal di Taserlok di daerah Jaraga di tengah pusat kota di tengah pusat kota bakal rame ya stadion aya gor pusat pemerintahan oke rumah sakit pom bensin ketol ka baju resmi teh geuning ayeuna kan cakup oge bensinnya jika teh isuk pake tak abage rek pindah murah teh kredit tendek aya murah teh kredit tendek Villa Anggrek mekanisme pemesanan atau apa kumaha eta nah kalau pemesanan mah janten itu kan biasa dibantu oge ku pihak di bank oh perbankan hadir lain untuk Covid mah aya kredit aya wae ya karena kan aya mah malah keresan kan aya potongan PPN kan 10% potongan PPN di pamarentah fasilitas nanti metras janten karena harga ge janten ukuran misal anu hargana misalnya teh aya 450 juta bagi aya kirang PPN 10% janten aya potongan 45 juta 45 juta dari saya dipakai lebaran udah bisa kawin deui ya 45 juta terus si rumah nate ieu gaya tipe nate gaya tipe American style itu model kumaha kan American style teh tah sapotos kieu jadi di Garut mah can aya perumahan anu semuana teh seragam siga kieu
Jika model klasternya Klaster juga gitu. klaster, tapi sanes klaster ya mah klaster istimewa maksud strategi ini. Kelas oke untuk misalnya tadi lokasi terus jelas eta mah Kelas strategi di pusat kota. Kelas oke si lokasinya enak nyaman karena naon pemandangan itu langsung dari Gunung Guntur. Biasa Gunung Guntur, biasa Cikuray oke. Biasa Cikuray oke. Eta raos pisan. Oke hayang. Pokoknya mah raos Harga penawaran sabar aja tipe naon we saya oke. tipe nate anu hiji sanesana tipe 45 per 84 standar 45 per 84 berarti lamun dibulatkeun sabaraha meter katanya? 84 meter 84 meter luas tanah berarti luas tanah 45. Jadi aya 2 kamar gitu nyata gitu. Aya 2 kamar, karpo, tasi karpo teh siga kieu. nya Ieu teh antos nganggo kaca Luhurna teh. terus gratis ieu teh. eta mah include tinggal lebat gitu. Terus lebet Pangawan sabaraha eta nu model gitu. 400 tadi teh ya. 450 aya potongan 45 juta. 450 dipotong 45 juta. Sok kali nyari rada geus segala teh. Tong di papatahan lain. Tahu hilap aya hiji deui tipe anu teu disanggem bukannya eta tipe ting. Tipe ting mah datangna moal koper. Langsung sumping ka developer, engine diantarkeun ke perbankan. Dah eta Bakal keng terima hiji. aya nama perbankan oge alhamdulillah Pengembang proyek saha Kang, soalna kieu Kang sok naroskeun. Ya pengembangna saha cenah? Kamari janji aya masjid dibangunkeun Tanjung. Nah, Kamari aya ngadeg tiang listrik penerangan make awi. Ieu kan perlu dipresentasikan oge sama pengembang. Pengembang teh keredesan di sini sebatkeun Villa Anggrek by Archiland Inti Perkasa. Archiland Inti Perkasa. PT Iya. Archiland Inti Perkasa. Nah, Archiland itu keredesan jadi holding beberapa perusahaan properti untuk saya di Garut. Buah-buah imah urang oge sarua ku ieu pengembangna. Mali beja-beja. Bisa nu ka imah, lagi kredit. Jadi itu gabungan di beberapa perusahaan properti anu terus belasan tahun Expert di bidang ieu. Kang sabaraha unit dibangun di Villa Anggrek? Untuk rencana awal itu tahap kahiji dibangun 88 unit. 88, kenapa 88 dan 88 atau Asmaul Husna? Hari anu salapan mah salap biasa. Salap. Ayo 88 oke salap. 88. Oke, 88 unit. Optimis masarkan sabaraha di sesi pertama. Apalagi terus memang seueur anu booking. Alhamdulillah saya teh acan launching oge nembe masang baliho di sisi jalan. Terus kungkring. Terus karena eta lokasi anu janten emutan sadayana teh. Di lokasi Strategis. kaos pisan. Tah kan cabe terasa telepat naon disanggepkeun ku Kang Dani. Jadi memang upami milarian bumi ulah di sisi teh. Beres. Ulah naon di sisi sawah mah kok. Kajendeng ge tempatna di tengah sawah. Tapi kan terus di pusat. Terus di pusat kota. Ya tong hariwang, tong Inggris, tong ringrang, tong hariwang upami tas gadunia gaduh bumi enggal. Saya nama tepangan. Bade Kakang Dani langsung mangga, di pasian nomor kontakna. Atuh bade suping ka developer kantor sekretariat di mana ya? Di Jalan Proklamasi di dinya. Saat acan bade payunan Bumi Anggrek Residen hiji. Nah, eta biasa di browsing ya. Aya. Tah kitu samentawis ulah lebar deui. Bisi bosen. Bisi bosen. Kayak imahna teh ka bawah. Mending kene Bapak Ibu kan sami tersadaya mau jang jaga anu gara-gara Kang Raden Sarole gancang. Sok geura badami. Tentukan pilihan milarian bumi kanggo masa depan. Kami tersadaya dulu abang ujo di pelemburan wangan di pada sana duduk seperangnas di Lemur Matuh Banjar Karang Pamidang. Saat atasnya saya ini launching rumah idaman, rumah impian. Orang pungkas di kadela. Cak, orang tren di dalam jam, orang sudah dihanjurang siang, pernah ada nyokot tinggalkan. Apa tanu kasun, pilih ayah bahasa kerang rona, kira mata kira sedikit dan juga sehingga mengalami dulu terlepas di nakal. Menghilap, kapila anggrek, amang pemirsa saya. Bila itu video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.